Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sunda Mangga. Guys, ayeuna masuk part keduanya ngebahas tentang debat vaksin. Debat vaksin corona. Untuk video-video selanjutnya lihat tuh di deskripsinya atau lewat kartu bisanya gitu. Mau direkomendasikan. Sebelum nonton, tong hilap di subscribe, di like, comment, sama share. Soalnya subscribe kalian itu berartinya buat keluarga Melki, biar keluarga Melki itu bisa terus berkarya, menghibur kalian semua. Terus nama langsung ya mangga dulu nonton. Karena nanti gini kan orangnya siapa ya maksudnya? Kita ngomongin vaksin corona. Oh, Mah gitu. tanya dinu WA teh loba gitu anu nge-sharekeun masalah vaksin kira papa lamun divaksin dah itu. Nyadahek mah jeung embung vaksin mah. Ya vaksin teh kan intina mah melindungi tubuh orang gitunya gitu. Teh dari virus yang dimatikan lah vaksin teh. Supaya melindungi tubuh orang. Sangkan kayak mun aya virus rek asup ka urang teh dilawan heula tah. Ku vaksin anu divaksin di awak urang teh. Tapi gitu. Sia loba cenah aya teh anu ngomongkeun tong divaksin sia cenah. Bisi pae. Teh mah pae mah katentuan kan lamun. Ieu mah cep papa mah gitunya. Mama mah sieun. Nah, mama mau divaksin ya? Mending divaksin papa. Lagi. Ayo cek papa mah kieu mah informasi. Loba nu nge-sharekeun pancena ini teh tong divaksin cenah. Aya anu di dieu ge cenah. Eta geuningan si bapak geuningan si abah kan ngomongna kitu. Tong divaksin kajen gelot, aya gelot. Si bapak mah kan ditanya tentang divaksinnya. Cenah antong sieun sing aya anu maot juga anu maot cenah kitu. Iya, tapi tenana kolot mah entong digentrengan mah sebenarnya. Engke bisi punung. Kan dia mah beda penjelasan we ku urang gitunya. Tapi misalkan keukeuh peuteuh misalkan si bapana embung non masih kena gitu bae lah. Gitu berarti urang geus nyampaikeun lah gitu. Ari pro kontra mah kembali aya. Kan cep papa pandangan papa gitunya. Masalah divaksin, nah make jeung segala pan eta teh geus puguh non, geus puguh aya heeh lah geus menang riset, geus naon. Ye mah dekeun lamun nanyakeun masalah vaksin, kudu ka ahlina. Sok ahli masalah vaksin berarti sakasaha nanyakeun urang. Ya ka kesehatan. Ka dokter gitu lah. Tah nanyakeun ka dokter masalah vaksin mah. Ieu teh vaksin teh kumaha, aman teu? Kumaha plus minusna? Ieu mah lain ayeuna masalah vaksin ditanyakeun anak kan teh nyarambung. Kitu lain kan ahlina. Mah, lamun misalkan masalah agama, masalah ayeuna non persoalan hirup lah urang ayeuna ngara ibadah naon tanyakeun anak ka ulama, ka ustad. Gitu. Mun masalah vaksin mah nanyakeun ka dokter, da kabeh aya ahlina. Data mama tara nanyakeun vaksin ka dokter tuh. Kan vaksin gua apa? Siapa mah kadenya wae gitu. Geus tah mah. Bahkan lainna sok loba geuningan anu nge-sharekeun non teh nge-sharekeun foto lah, nge-sharekeun ayeuna naon kitu di nu WA teh cenah. Masalah vaksin. Ayo cenah. Ini ya yang setelah divaksin terus meninggal cenah kitu sok anu. Eta teh berita yang belum tentu kebenarannya, yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Ayeuna mah kieu mah nya zaman teknologi lah. Urang teh kudu cerdas, urang teh lamun narima informasi teh entong langsung diteleg wae. Kumaha tuh? Digayem heula ku urang teh, dirarasakeun heula bener henteu. Ngeunah teu? Kitu teh. Heungeun henteu nama teh lamun dicek lagi. Lain opinion ieu mah. Segan teu donat. Jadi lamun ngadenge informasi teh cek heula kebenaranna teh. Tong langsung nge-share, mangkani saena mah aya undang-undang ITE na mah teu sembarangan sok. Sembarang kan undang naon? Informasi pokoknya mah ITE oleh elektronik lah. Mah ingatna enak hungkul. Naon? Tambahan nanti jadi. Jadi kudu pintar-pintar lah, kudu bisa memilah ITE. Pokoknya mah kudu bijak gitu mun. Sok hese ngomong teh ai masalah kembali ke masalah vaksin tadinya model cek si abah gitu kiranya. Nya eta mah kembali lah banyak pikirannya si abah gitu. Pikiran kolot eta mah. Gitu mungkin informasinya kurang. Atau alasan naon kan ai papa pribadi mah
mada ce gubernur urang nya gubernur Ridwan Kamil gitu lamun misalkan anak ngadeng informasi teh entong langsung di share entong langsung di share tapi ya tinggal heula masalah ayeuna vaksin oge panan tanyakeun teh mereka ka ahlina ahlina naon nya tanya dokter gitu eta ge loba anu kontra saya emang nggak mau divaksin dengan alasan ABCD misalkan DF tinggal heula nanti intina mah kanu ahlina ulah tanyakeun mah nggak cek papa mah kudu sieun lah gitu papa mah nya mama tadi suntik mangunna suntik eta gitu si eta mah porno wae atau gara-gara stiker si anjir teh nya stikerna tuh udah jadi pokona mah kebayang-bayang bonteng kieu aya mama arek divaksin mah vaksin mung sieun vaksin corona mung nah vaksin ku papa daek henteu ieu mah kana daek teh corona hayang tapi sieun kumaha tah cek papa bahaya moal lah tapi baik eta mah baik eta tinggal geuning presiden oge ngasih vaksin mah nu saja naon nya dan naonnya teu naon bae lah daek heuh lah vaksin da makanya cenah lamun teu divaksin teh bakal sayang mung didendanya denda sayang di penjara kita mun teu daek teh kumaha meureuh mah bae lah da kun mah teu boga duit didenda yang geus bae lah daek kitu nya daek bener teu kudu ieu teu kudu sieun lah benernya dah geus pugu aya eta nana oge atuh hijina nanaonna saya nyatunya bener masalah eta mah jadi sok loba keneh da si nu ngomongkeun mung nu nge-sharekeun mun hoak mun nya tatanya nya meureunnan bisa jadi kitu kan apa sebenarnya mah simpel lah gitu tanyakanlah sama ahlinya gitu ayeuna masalah vaksin nanyakeun atau ka kanu lain-lain nanyakeun ka dokter tah masalah ayeuna agama tong nanya kanu lain-lain aya bagianna teh ulama ahli eta aya nanyakeun vaksin ke tukang dagang lain ge dibere vaksin lain vaksin bener vaksin